Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Al khamru ari arak ummul fawahish. Eta indungna pirang-pirang pagawean goreng. Wa akbarul kabairi jeung panggedena tina pirang-pirang dosa gede. Waman sareng ari saha jalma syariba eta anu nginum ieu eman al khamra kana arak taroka maka ninggalkeun ieu si eman as-sholata kana salat. Wa waqa'a sareng ngajinahan ieu si eman ala ummihi ka indungna ieu si eman. Wa ammatihi sareng kabibina ti bapana ieu si eman. Wa kholatihi sareng kabibi ti indungna ieu si eman. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al khairu ari kaalusan katsirun eta loba. Wa qalilun jeung saeutik sahapa iluhu anu migawe kana itu khair. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Khatibu Imam Khatib an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Al khailu ari kuda maqudun eta ditalian bina wa siha dina pirang-pirang embuna itu khail. Naon al khairu kaalusan ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa ahluha sareng ari ahlina itu khail mu'anuna eta ditulungan kabeh alaiha luhureun ieu kuda. Pamsahu maka kudu ngusapan aranjeun kabeh bina wa siha kana pirang-pirang embun-embuna itu kuda. Wad'u sareng kudu ngaduakeun anjeun laha kana itu khail kuda teh bil barokati kalawan kaberkahan. Wa qalliduha sareng kudu ngongkorongan anjeun kana itu kuda. Wala tuqalliduha sareng ulah ngongkorongan anjeun kana itu kuda al autaro kana pirang-pirang kawat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Khairu shadaqati ari pangalusna sedekah ma eta perkara kana anu bukti ieu ma an zahri ginan eta tina leuwihna kabutuhan. Wabda sareng kudu ngawitan anjeun biman ka jalma ta'ulu anu jadi anak itu anu jadi anak anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Khairus sodaki ari pangalusna mas kawin aisaruhu eta panggampangna ieu sodak. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Uqbatu an Umar kata Uqbah katampi ti Sayyidina Umar. Khairul kasbi ari pangalusna kasab kasbu yadil amili eta kasabna menang awak sorangan ida nasoha mana-mana jujur itu si amil. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Hurairah. Al kholatu ari bibi ti indung bimang zilatil ummi eta sadarajat jeung indung. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Asy-Syekhani Bukhari Muslim an Abi Musa katampi ti Abi Musa. Al khazinul muslimu ari juru kunci anu Islam al aminu anu kapercaya allazi anu yu'ti maparinkeun ieu ladi ma kana perkara umiro anu diparentah ieu ladi bihi kana ma kamilan halna sampurna muwaffiron anu loba thayyibatan anu alus bihi kana itu ma naon nafsuhu awakna ieu ladi payadba'uhu maka mikeun ladi kana ma ilalazi ka jalma anu amaro marentah ka ieu ladi bihi kana amarohu anu marentah lahu ka ieu ladi bihi kana ma saha ahadul mustasaddiqina hiji jalma anu sedekah kabeh. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Sahih Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Harfud dali ari ieu eta huruf dal. Dakholat asub saha imro'atun hiji awewe annaro kana neraka fihirrotin sabab ucing. Robatot ha anu nyangcang ieu mar'ah kana hiroh. Falam tut imha tuluy henteu mere dahar ieu mar'ah ka hiroh. Taqulu halna ngadahar ieu hiroh min khosyasil ardi tina pirang-pirang jukut anu aya di muka bumi hatta matat nepikeun ka paeh ieu si hiroh.
Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Bukhari ya Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah ta katampi ti Abi Hurairah. Da kudu ninggalkeun anjeun mak kana perkara yari buka anu ngaragukeun ieu emak ka anjeun. Ilama migawe anjeun kana perkara layari buka anu henteu ngaragukeun emak ka anjeun. Fa inna sidqa mangka sayaktosna bener tumak ninatun eta nentremkeun. Wa innal kadziba sareng sayaktosna bohong ribatun eta ngaragukeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i wa ghairuhuma sareng liana Ahmad sareng Nasa'i. Wallahu a'lamu bissawab.